Ieu teh kumaha menakeun lomari teh ieu teh jeung bareurat jeung lomari teh ditunan di tengah imah aing mah ieu teh. Kamarana ieu teh jelema teh beberes teh cenah teh bener. Ah aing ngan si Abah ban aya di dapur. Nang si Abah aing mah. Tah geuningan ieu. Bah, bantuan ngagotong lomari. Yo, rek masak teri. Atuh sok rek masak teri mah euy, abang geus diruceuna tina tadi aduh. Geus ngareunah sia. Sok rek masak teri mah boganya. Lain arek masak teri. Tuh bantuan ngagotong lomari urang teh hese teh kabawa. Oh, loba atuh ai loba mah syukur. Ai rek di kumaha diasakanana. Ilah ilah. Lain arek ngasakan teri. Tuh urang teh hese minahkeun lomari ku urang teh kabawa kalah elek sekeng. Oh, rek digoreng. Oh, digorengnya sing ngeurek sia. Ek sing rada rangu euy. Jeung naon euy baturna euy. Ngeunah kudu aya baturna teh meunang ngagoreng mah. Ah, lain ek ngagoreng teri. Iya, bantuan ngagotong lomari itu eueuh nu nyekelan itu belah kenca. Oh, jeung leunca. Hebat. Nya, sok-sok atuh pan ieu geus ieu ya. Sun-sunna geus dihurungkeun. Ngeunah sia goreng teri jeung leunca mah. Cocok eta teh setelanana. Heeh. Dengekeun bah, lain urang teh lain arek ngasakan teri. Tuh bantuan ngagotong lomari. Terina, sok mana atuh terina ku Abah urang siksikan. Urang ieu aya jeung lencana geus aya. Lain arek ngagoreng teri. Ya, lomari ulah di tengah imah hek beberes teh sing angeuskeun kala dituna di tengah imah. Urang teh diusik-usik itu teh kabawa. Heuh, loba mah komo ai loba mah heueuh atuh euy jeung jang isuk sawarehnya disakalikeun we sia etana ngagorengna disakalikeun ame teu hamur seuneu. Nya disakalikeun ngeunah. Siapkeun ge waktu itu ngahalangan urang ek liliwateun luna kasur di dinya sakadaek. Itu jeung lomari teh ngahalangan ieu. Eueuh bantuan itu tuh hese urang teh belah kenca sabelah deui belah kenca. Heeh, jeung leunca sok atuh ka dieu ya di dieu we Abah rek nyaserela ka dieu aya eta mah. Rek ieu rek rada istirahat heula Abahna sok ngegoreng eta mah di daguan ku Abah sok. Teu kuat tuluh. Aduh, ampun aing mah. Sok rek ngasakan teri mah. Ai rek ngasakan teri mah sok jeung leunca nya geus eta hudang teh nya. Aing kudu kumaha aing ngomong jeung saliwang. Ieu dengekeun lain arek ngasakan teri siap bantuan ngagotong lomari tuh eueuh nu ngagotong belah kenca. Oh, jeung leunca mah ngeunah jeung kunaon cenah di mana atuh nya. Alah aing mah euy rek sare heula tapi kalah tuluy nih dicokot heula meureunan euy. Rek ngagoreng eta cenah si Amu euy. Ngagoreng teri jeung leunca ngeunah geurayeun euy. Teu dicokot ayeuna si Amu ka ditu euy. Ieuna lencana jeung terina pasti mantap euy. Seuneuna ieu mah kudu dihurungkeun euy. Geus ieu ge hurung mah ti tadi oge euy. Tari ngadaguan si Amuna euy. Aduh. Teri leunca naon deui nya euy setelanana teh. Teu kudu reapan saraken lah geus we teri jeung leunca ngeunah we. Mantap. Lah bakal dahar ngeunah ieu lur euy. Geura daguan si Amu euy. Sok sakitu Abah rek ngasare heula euy.